Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa 5 warta nu parantos dugi ka meja redaksi Bandung TV. Sejak kasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda. Tanggaran Pasundan edisi Jumat kaping 17 Februari 2023. Simkuring pun Rijuan Handika Syahwal nu baris ngadugikeun warta salengkapnya. Mangpuluh mahasiswa anu kabengkeut dina Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Bandung kamari ngajorak gedung Kapolda Jabar. Dina ujuk rasa eta para mahasiswa teh kungsi para reo omong jeung polisi. Eta nu daremo teh ngagegekan buruan Polda Jabar. Dina orasina anu arujuk rasa ngadongsok sangkan Polda bisa sagancangna ngarengsekeun kasus korupsi bantuan sosial atau bansos Kabupaten Bandung. Lantaran dina eronganana dana APBD Kabupaten Bandung tahun 2005 nepi 2006 nu nitih 3 miliar teh geus dikorupsi. Eta ujuk rasa kungsi dieurekeun ku polisi lantaran eta mahasiswa teh arasup ka buruan gedung Polda Jabar. Para mahasiswa rek nuluykeun deui orasina. Pihak polisi langsung ngeureunkeun eta ujuk rasa. Polisi boga angkeuhan yen eta ujuk rasa teh dilakonan di lingkungan kerja tur ngaganggu karyawan nu keur digarawe. Lian ti eta aparat ge meredih sangkan mahasiswa asup ke gedung pikeun orasina langsung ka Kapolda, tapi eta nu arujuk rasa teh keugeuh hayang ngalakonan orasina di buruan. Antukna mah eta polisi teh langsung nyokot mikrofon nu dipake ku mahasiswa. Nyatidinya antara nu arungjuk rasa jeung polisi teh jadi saheng silih herengan. Polisi ke kungsi ngancem saupama nu arujuk rasa teu daek asup nepungan Kapolda. Ujuk rasa baris dibubarkeun. Atuk nama eta nu arujuk rasa teh daek asup ka gedung pikeun nepikeun padongsokna. Mugia janten lenyepaneun kanggo urang sadaya ngawakilan nu ngokolakeun Tanggaran Pasundan. Simkuring pun Rijuan Handika Syahwal sejak pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda. Pamirsa, Tanggaran Pasundan dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Aya saur ti sepuh urang dinu kiwari ngancik nu bihari. Sejak ayeuna sampeureun jaga mugia janten lenyep anjing goblok.